Kami atas nama Jawara dan masyarakat Kabupaten Lebak dengan ini menyatakan sikap dan mendukung maklumat Majelis Ulama Indonesia Pusat dan mengikuti daripada Komando Imam Besar Umat Islam Habibana Muhammad Rizik bin Hussein Syihab menolak rancangan undang-undang HIP kurung muka rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Menyarankan cukup bagi kita berjuang sesuai dengan amanah. Ulama menggerakkan, kita bergerak. Ya, ulama menginstruksikan, kita sami'na wa ata'na. Hasilnya nanti bagaimana serahkan pada Allah. Kalau kita hidup namun, saya juga mengingatkan, penolakan RUU HIP saja tidak cukup, karena PKI ini licin bagaikan belut. Hari ini Neo PKI gagal menggolkan suatu agenda, maka besok mereka akan buat agenda lain yang serupa, tapi dalam kemasan yang berbeda untuk mengelabui rakyat dan bangsa Indonesia. Sementara gerak laju kebangkitan PKI bagi umat Islam dan seluruh rakyat bangsa Indonesia wajib di-stop dan dihentikan secara total. Oleh karenanya terkait tentang RUU HIP Pancasila sebagai dasar ideologi negara, maka dengan RUU ini maka dia diturunkan menjadi hanya undang-undang saja, padahal sebelumnya dia lebih tinggi. Maka kita semua sebagai umat yang beragama di Indonesia mesti menolak, karena Pancasila inilah sebagai kalimatun sawa, titik temu antara Islam, Hindu, Kristen, Buddha, Konghucu itu ada pada Pancasila. Kalau sampai dia turun dari yang lebih tinggi kepada turun ke bawah, maka dikhawatirkan dia akan turun dan hilang. Dan memang ada usaha ke sana, karena dari Pancasila akan dikerdilkan lagi menjadi Trisila. Dari Trisila akan menjadi dislimkan lagi menjadi Ekasila. Dan Ekasilanya itu tidak pula ketuhanan yang Maha Esa, tapi dasar gotong royong. Maka umat Islam dan umat beragama mesti memahami dengan baik. Tapi di atas itu semua yang paling perlu dicermati adalah mengapa itu diusulkan pada saat kita sedang lapar, sedang sakit, sedang pandemi corona. Pada saat kita suasana sedang genting. Ada apa? Oleh sebab itu umat Islam biasanya akan bersatu ketika melihat satu musuh yang sama. Mudah-mudahan ini termasuk menjadi bahwa eta adalah merupakan simbol kendaraan. Lamun di Indonesia kuari boga simbol burung Garuda. Aya kiai-kiai kuari an anti burung Garuda. Ya, can ngaji tasawuf sama kos kitu. Kula bareng ngeuleuh burung Garuda, aja inget ka bapak kolot kula, ka aki kula, sebab aki kula mah ahli perjuangan sok nyaritakeun burung Garuda. Kuari boga kiai-kiai anti burung Garuda, can ngaji sama kiaina. Apa itu burung Garuda? Apa itu filsafat Pancasila? Can ngaji mah kos kitu bae. Lamun geus ngaji nyaho. Eta mah hanya simbol, di jerona deuleu tah burung Garuda teh satu ketuhanan yang Maha Esa. Artina ilahu wahid. Eta teh menang para ulama baheula nyieun burung Garuda teh. Kemudian di jerona aya ketuhanan yang Maha Esa ditempelkeun di kantor, ditempelkeun di gedung DPR, ditempelkeun di MPR, digantung di istana. Gede burung Garudana, hiji ketuhanan yang Maha Esa. Lamun di jerona aya ketuhanan yang Maha Esa, berarti negara Indonesia negara beriman, berakidah ka Tuhan Maha Esa. Ai Tuhan Maha Esa Allah. Kebeneran anu jadi DPR na Kristen dipacok siap burung Garuda. Ulah sembarangan emang burung Garuda mah dina ukudul juman tajakeun ka Kijeni, tajakeun ta ki Bustomi bareng jeung kula ngaji di Ciberem. Burung Garuda mah burung hayalan, tapi urang ningali kunaon si dina kitab aya burung Garuda.
Khairun nasr eta teh lain sambaran menang istikharah sekadar lambang dunia eueuh nu make burung Garuda hanya Indonesia ulah dijeuleu etana sekadar lambang gagah tapi dijeuleu ditinggali jerona ketuhanan yang Maha Esa. Lamun geus diaji ketuhanan yang Maha Esa berarti hubunganna jeung akidah. Hiji urang teh kudu iman ka Allah. Ya Allah teh hiji, ilahun wahid. Sageus teh jauh bahwa pangeran teh Allah anu ciptakeun langit bumi katuteusina. Hiji Allah teh teu dua teu tilu. Allah ilahu wahid. Allah. Lamun geus nyaho bahwa pangeran teh Allah, wajib di Allah sabaraha, mustahil di Allah sabaraha, jaiz di Allah sabaraha. Ngagantung di gedung DPR, DPR na teu marake kopiah. Burung Garuda kieu gua pacok lu. Di desa gua gantung gede, lurah ntar gua kerekep lu. Geus teu pengen pacok deui, gua kerekep lu. Berikut camatnya gua acak-acak lu. Hah? Itu burung Garuda emang teu ngomong-ngomong. Ieu ge korban burung Garuda teh. Ya Allah, ilahu wahid. Tapi anehna kuai di negeri Indonesia anu lambangna burung Garuda hiji ketuhanan yang Maha Esa bungan aya burung Garuda ulah mah barang deuleu oh ieu burung Garuda ieu mantap ya tapi kunaon atuh kuari teu dipelajari di mimiti SD eueuh anu mempelajari ketuhanan yang Maha Esa datang ke SMA minta aya SMA eueuh mempelajari ketuhanan yang Maha Esa terus datang ke kuliah mempelajari ketuhanan yang Maha Esa lamun di SD di SMP datang ke SMA kuliah tadi pelajari tentang ketuhanan yang Maha Esa lu wajib di Allah sabaraha lu haram di Allah sabaraha lu mustahil di Allah sabaraha lu jaiz di Allah sabaraha atung ke jadi lurahna tos lurah Edi acak-acakan jadi camatna kos camat Cikupat teh nyaho ikut bau jadi bupatihna kos bupati urang teh nyaho kaler kidul jadi gubernurna ibu urang sararea pilihan Kiai Haji Jueni jeung Ki Bustomi basantren akibat teh nyaho ketuhanan yang Maha Esa efekna acak-acakan DPR berurusan tentang ketuhanan yang Maha Esa MPR berurusan tentang ketuhanan yang Maha Esa Presiden berurusan tentang ketuhanan yang Maha Esa. Kos ieu negara urang burung Garuda tinggal burung Garuda. Lambang tinggal lambang. Nomor kahiji ketuhanan yang Maha Esa. Mata kula keleutik lamun sakola nyanyi teh nyanyi lamun balik baheula mah titah nyanyi nu bisa nyanyi keluar ti heula kula burung Garuda. Tanpa balina. Garuda Pancasila akulah hukum. Udah keluar cak buru can tamat can naon geus keluar lah ieu mah yang dibawa ku kula ieu tah Emrus dia teh kebabarengan dah ngana masuk Indonesia Raya Indonesia cak buru stop ulang keluar sih ulang keluar Indonesia deui terpecus ya anda keluarin lagi atau pinter itu bodoh itu ya ketuhanan yang Maha Esa kunaon jadi araji atuh encan kemanusiaan yang adil dan beradab kemudian lambangna di jero aya bintang naon teh isyarahna kemudian di jerona aya kapas kemudian di jerona teh aya naon deui pati lambang naon eta diaji pula mah boga bukuna boga kitab lah emang sambarangan lumantak kuari aya kiai-kiai anti burung Garuda anti Pancasila sakadar filsafat menang nyokoti Al-Qur'anul Karim dek dieulekeun masalah dek diayakeun masalah ngan ngese capek urang melalui Bhinneka Tunggal Ika ngahiji sabang sampai Merauke ketika kuari jelema palalinter profesor, doktor, segala sarjana dan lain sebagainya kiai keluaran ti Kairo, keluaran ti Jordan, keluaran macam-macam malah aya keluaran ti Australia segala bari kiai
model jebolan Australia koi kiai malah jilbab keluaran di Amerika. Emang ada yang lagi masa keluaran di Amerika kiai mah keluaran Mekah mantap, keluaran Madinah mantap, keluaran Yaman mantap, keluaran Baghdad mantap, tapi ayah kiai keluaran Amerika bakti.